ngaran-ngaran hirup makumaha we carana pikeun majangkeun hirup urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu nu mawi di dieu habluminanas teh ujar antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka welas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini kami akan membahas tentang welas asih pangeran. Pernahkah kalian berpikir apa bentuk welas asih pangeran terhadap hambanya? Satu contoh bentuk welas asih pangeran terhadap manusia yakni dia memberikan kehidupan. Dengan hidup, maka kita bisa menikmati dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Nah, pernahkah kalian berpikir apa bentuk welas asih pangeran terhadap makhluk yang lain? Bagi kalian yang belum tahu jawabannya, yuk tonton dan simak penjabaran yang lebih dalam lagi tentang welas asih pangeran dalam video wayang golek berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Rongah Panen deuleu wate cuy. Ai ngaran-ngaran di kampung mau cu lamun teu kitu rek ti mana hirup. Era ku disebut hirup ai ngaran hirup teh aktivitas. Kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh ai ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe ujang sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuliun ai urang daek berkarya mah nya cu cu heeh nuhun paingan ceuk hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang ceuk hariring ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah
nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupai pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nyaeta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak teh ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab
teu loba pipining nu mawi poloskeun genjang nu mawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolompong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu tak kuaha sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasi Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangna disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup mah belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge uang mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekasnya lahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu
kucingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakaian menang batur, kursi menang batur, lomari menang batur, kenteng menang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeung jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kaulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngisingna kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat cuk asal urangna mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya nya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya back to basic ya cing atuh ua minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantui gitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kalihna cing soleh jazakallahu khairan nasira itu rezeki lucu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan
meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek di dahar teh dek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar, ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saat sana rengsena beuh ulah waka peureum. Tak kitu. Cing inget we kana kewajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing. Ai bentak mah kajaba nu pareureum. Heeh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela. Tuluy bakti heula kanu Maha Asih, bebeja heula kanu boga peuting, kanu kagungan beurang, kanu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cu. Nya cu, amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ya cuk. Ulah saomong-omongna ulah sateungeu-teungeuna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun nya cu. Jang cing atuh lagu jang. Oh iya kamurang kali wa tadi ngadoakeun ai doa ulah mah biasa sok dibarengan ku haleuang. Nitip asih teh sok dibarengan ku hariring. Sok nya ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang. Apaan seueuh-siwi Siliwangi baheula teh di urang mah. Hah? Tagning lagu sejarah ujang. Jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun.
ya akhirnya keren udah kenangan lalampahan teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri sira lain teh daek kikituan so teh si lain teh keur calalagur da keur gering aya panyakit memboro kikieuan si teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunnan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabungana dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwihi ta Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwihi bet nyalametkeun agama mah nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureub tah
Kenapa saya ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok ti paseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti nya mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewe nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih keneh parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teu cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap di zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju
sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13. Apa si abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah namanya. Heeh. Alah. Aduh. Manawi teu aya nona igun. Iya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu monik. Ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses. Nya, dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh. Acan jadi opak, can jadi aci, can jadi comro. Karek marud wungkul oge luar tina tetekon sia teh. Karek marut tak can jadi opak, ai geus jadi aci na mah nih kemana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup. Berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu cepa. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teh jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Tak kitu. Kira-kira da Bapak mau amek? Pakai amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah Bapak geus kumaledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, apa Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred. Bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar. Bapa maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi jadi naon? Diskriminasi jadi kontroversi eta mun kita tadi saya tengah bejaan teh kaing
jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibijaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso cenah baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na atuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ye jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek itu kumaha halus jangan halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya, tah ai gorowong teh naon?
Oh, molongpong. Tah, didinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Da ieu mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum. Cerme, tapi teh. Cerme madinya barang keluar Tito teh cerme. Cimareme teh masih teh. Alah nya. Ka mana karep atuh mikir teh si lain teh. Ilmu teh loba dulu. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi, ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di naswe laisa kamizli sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Jadi eueuh keur contoh-contohna acan. Lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anyir. Tah ieu pipaseun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Deuh aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah tulisnya dia leketek. Ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Allah dalah. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh teh buntut bangkong pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana. Mun tita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi berbandingan nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya aki-aki pinter lu kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek.
tak itu ya apunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modar teh kalau teh dari akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya di batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduha Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba heuh teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy
ongko titah ini tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah liar Pak liar pasti keur teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun anging Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi adang sorangan teu di jakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongkok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nyaan pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak atau ngajak beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek gambaran cermin. Dari video tersebut kita bisa menarik kesimpulan begitu besarnya welas asih Pangeran terhadap makhluk ciptanya. Tanpa terkecuali semua makhluk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jaminan atas rezeki juga dijelaskan dalam surat lain, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran, sesungguhnya Dia mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Rezeki merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sebagai manusia harus menanamkan sifat welas asih kepada sesama makhluk dengan cara saling menghormati, saling tolong-menolong, saling memaafkan supaya tidak ada rasa dendam, iri dengki yang bisa merusak diri kita sendiri.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.